dengarnya. Datang teh aing rek eksis teh sia mah riweuh sia mah. Ayo ya Cuk, tenang geura jeung kituan ya aing juga relai. Cuk, yuk. Naon ya Cuk? Aing teh ieu teh joget sia teh ngarapira aing teh. Loba follower aing teh kitu pengikut aing. Nyaho. Jangan eta nurutan anu dina TikTok teh anu rame etalin. Naon itu mah? Nih, eta geuning dijoget kitu lah kitu teh. Alus itu jadi kan kata follower aing teh kan loba kata pengikut aing teh. Lamun pengikut loba kan kata aing teh loba nu nga-endorse ka urang kata loba nu pangiklankeun ieu cenah pangjualkeun ieu cenah. Aduh aing mah Ceu ya nya. Naon menang ieu Ceu. Naon temenang lain temenang mana? Teu menang kituan ieu Ceu. Mun arek kitu tong ditiung ieu Ceu. Gitu. Gara dibuka bae we sia teh. Teh sarua jeung menistakan agama. Terus ngayekeun umat muslim wanita, umat muslim Indonesia teu meunang. Teh. Ayo Ceu. Wah kieu moal rame sia. Aing juga moal rame. Urang mah kieu mah dibukakeun sia teh kita. Ih Ceu. Gitu sia teh. Tuh pan alus sia teh gitu. Nah, itu sia teh. Udah moal. Cenah tong ditiung. Tong ditiung yeuna na. Ya dibuka. Ya kan bae sia teh. Nah, masalahna kitu sia teh. Teu meunang Ece eta teh nyaho teu. Ieu Ece. Aing kumaha kitu? Katanya loba anu ngahujat ka Ece teh. Ece teh terkenal ya. Ece teh terkenal. Viral Ece teh. Loba anu ngahujat engke teh kumaha sok. Gampang sia teh. Bisa ka loba anu ngahujat nya. Loba anu ngahina ka urang kitu kieu. Tinggal aing mah konversi pers nyeun video kata aing teh kieu. Maafin saya teh gitu, mohon maaf atas kehilafan saya. Memang kan gitu, cukup ku minta maaf, beres ayeuna mah sia teh. Mus viral. Minta maaf sia teh. Bae we sia teh kan nu penting mah aing sempat terkenal heula sia teh, sempat viral heula. Ngalahuan ka aing gitu. Heeh, ayeuna terkenal viral. Tapi lain gitu carana tuh Ceu, yo Ceu. Kemarin kan kata yang menang duit loba aing teh kata mun kurang teh. Nya menang duit tapi Oce duitna teu berkah, teu barokah cuma duitna ge. Bae da aing duit teh rupiah lain duit barokah lain duit berkah aing mah lain sama. Aing mah duit rupiah aing mah. Aing mah sia teh tinggal minta maaf sia teh beres masalah ieu mah. Nya ayeuna Oce minta maaf, heuh. Minta maaf ya geus Oce teh minta maaf terkenal viral. Tapi keluarga Oce eraeun atuh ku Oce. Oce mun boga budak terus ningali, ih hanya ini urang teh kieu ongko viral, terkenal, tapi nah cenah viral teh kudu kieu nu buka-buka kitu Oce. Nyaras ya Ceu. Oce menang duit sok keluarga Oce, inu Oce budak Oce eraeun sok. Itu pula teh nya teu menang atuh ya Oce. Mun erek menang sih Ceu menang. Menang tapi tong ditiung. Ayo Oce ngerakeun ih. Ayo Oce atuh. Aing teh kan tuh hayang ngasan aing teh terkenal tuh sia teh hayang ngasam viral aing ge tuh. Heeh. Aing tiap kanu TikTok tara FYP wae teh aing teh kesel aing teh. Itu di kana YouTube kan sepi wae aing mah penonton teh aing mah. Itu da aing teh hayang heboh tuh hayang rame aing teh sia teh. Heeh, tapi lain kitu carana we Ceu. Pan loba carana lain anu bisa viral tapi teu kitu carana kitu mah atuh Ceu. Sarua pokona mah entong. Berarti teu meunang mah nya. Teu meunang.